sini itu banyak ya sahabat ya, lansia-lansia tuh. Ari, si Mak di mana Bu Mina? tanam mama ya. Di mana? Desa Kabumi. Itu ini bumi itu. Ayo, ayo. Orang laporkan ke Pak Jokowi. Mohon. Sabar. Oh. Assalamualaikum, Abah. Damang, Abah. Mohon. Oh, ya, Abah. Abah. Mana kukut? Mana kukutna, Abah? Saya kukutna nama. Mohon, Abah. Tenang, Abah. Abah ngiringan ya. Oh ya, kukut. Oke. Abah kan yang 10 itu sama. Siapa? Ya itu atas 10 lah. Siapa lagi? Abah. Atas 80 mah abah mahnya. Yuswa. Atas abah. Oh. Abah. Jadi Abah. Tahun 70 hiji teh mah. Jang. Maaf teh Jang tas. Tahun 70 hiji umi mah. Salah apa ya kata itu. 80 laku. Saha Abah? Nya. Oh, emak 80 laku. Sari mate saja dengan teh. Kamsia. Makam sia. Ya mah bapak. Bapak saya, lah? Bapak Koko. Bapak Koko. Oh, mohon ya. Ari ling di dia teh sabaraha lagi? Oh, umur lah di dia. Oh, di dia teh. Di barang prak. Teh Ali teh seorang itu saderek-derek. Oh, di dia mah saderek-derek Itu pang 10 tuh, itu mah 80. Sadayang kata 100, jus ba abdi mah 80 75 itu teh. Mohon. Ya teh saderek-derek. Kayak aman. Di daya umi mah ka mana-mana da. Tanah pusaka ieu. Oh, di dia teh mah nya Karukun. karukon abahnya. Ari kawitna sih mah aslina teh mah. Kawit mah asli nama nyati Ciponok, papa mah asli Ciponok nama. paledinya. Oh, si Abah? Abah di itu abah mah. Mohon. Ada Karangbolong. Kang bolong si abah. Saha? Si abah Oko mah ti Karangbolong. Karangbolong caka wakarja di toa ka wakarja. Oh, sahabat. Sahabatnya. Jadi Kawakarja teh toa. oh, kadinya teh nya Jadi karuhun. almarhum bakar jateh sate. Istrana teh pamuja. Makasih. Hah? Makasih. Makasih. Nya Morang kalih nana teh Ajumri. Wajumri, Nah, geuning tata deukut geuning eta. Mang Hoyim, Tuh, Nya terus di saha? Satni. Sukmina, Sukmi. Di Sukmi. Sukmi. Oh. suurnya wakarja mah. Mohon. Kalasan abdi terang. Ayana. Oh, aduh cucu Malim Mun mau alim ieu nu Nurjen. kieu. Kalasan Malim Nurjen teh guru abdi. Oh. Naos. Abdi tiasa alif batasa teh. Jadinya alhamdulillah. Ya, ya. Mau abdi tiasa ari eta mah. Ari maca alif batasa mah tiasa. Mung terang isina gitu. Bismillah teh Isina bismillah mah we terang, gitu nya. mohon. Abah dari itu marus deui. Ieu berdiri di kampung ieu. Lami. Mohon. Ari nu puncerna saha ieu? Puncerna kapungkur. Mohon. Bapak Bapak. Tobi. Bakar tobi puncer. Gapangitan ari di dieu mah kapungkuran baru masukin ke lubangnya. Tah. Sa emoti emak. Kumaha nuju ieu? Nuju geladegan kene lah gitu. Wah, geledegan mah yo Tegal langsung itu tuh nuju eta teh sang akan sang itu tuh. Anu itu teh ngiring sang Tegal teh di desing alabring upami bade ka sawah itu teh. Mohon. Saderek-derek ngabring. Ye teh anu sanesan saderek-derek. Itu Adi, ieu lanceuk. Mohon. Di tengah Adi. Pangageungna. Itu biasana kan hari namina kapungkur mah kumabarina leuweuk geledegan. Serem-serem teh gitulah.
Ya biasa masuk ayah lah. Ya. Nya. Hari Ya aya nama teh ayah eueuh. nama teh saya tapi Teh aya. ka ieu teh kumaha? Pernah gitu. Henteu. Teu pernah gitu. Teu pernah. Terjadi sawah ya teh kemplangan Sahabat, sadar. katanya Tega si ya Maya kumpul belum teh. pernah ya ketemu sama misteri ilahi. Hari emak di dia osok ngagenang. Karena genangan ada teh ngagonang. Ngagon, asal ngagenang ngagonang. Asok mak. Ya itu tuh jeung Oh. di sadayana. Mak, sabaraha jami mah anu sok ngagonang? 11. 11 jami. Ya. Seorang geningan mak. Oh. Ya. Katanya sahabat ada 11 orang bukan 6 orang. Saya menurut informasi itu ada 6 orang katanya personil ngagonang gitu. Aduh kalau sambil ngomong ka dieu teh mah kalau ningali nu ngagonang serada senena mah. Wong sarana teh ya aya panterangan lah gitu mah nya. Pantangan. Lapanan pun cenah sana abdi itu tuh anu adi itu tuh. Nu mana? Bumina ieu tah. Anu. Yayas. Oh, Adi. anu namanya abdi teh dinya. Ya. Oh, di dieu teh meureunna mah. Di dieu teh meureunna maskeun keluarga. Itu aya anu sanesan mulang kali di Tongo. Ieu tahunan cucu si bapak ieu teh. Bapak Kartobi cucuna di dieu sore hiji 4. Moal. Bumina di dieu cucu. Sasaderek ieu mah. Di dieu teh nya. Nya, teu aya nu sanesan. Teu aya nu sanes kitu suganti mana teu aya ieu mah. Sakaruhuna ieu mah, pancuran. Mak tos masak teh. Entos, Tos, aduh gagal. Mau nyobahan mah kapi. sama tisai. Cuma punten manya. Iya. Sama masalah, namun saya rencana ini. Kunaon teh rencana? Terus mun sama. Jadi dinten si Abah sareng besok ka mana? Abdi mah nyata sok di bumi, di dopa nyata ngaramet ya sok ngoren. Oh, sok damal keneh Damal meureun kene tiasa meureunnya. nya. Nyata kamar mah bis di dinya tah. Sana ka Ciames ka Putranya. Saat Abah Nya pas lebaran. Oh, nyuksruk. Nyuksuk canas di ka Bandung ke Putra. Ijai Agung. sahabat. Ya tak sakolompok di ditu nya. Mohon. Abah, maksud di Kamera mana? kamera. Oh, mohon. Bentar. Mohon mangga. Jadi mohon Umi puntennya abdi silaturahmi ka dieu teh teh sanes meureun abdi sanes bade ngarendahkeun keluarga di desa sanes. Mengambil silaturahmi lah, belajar silaturahmi gitu. Nya Umi ari tos sepuh mah meureunan. Da malah sok ka mana? Umi, Mohon. asap di dia di sawah, di bumi. Oh. Rekam di mana tuh? Jadi itu mah tos sarara pohon ngariring ka kebon. Ke kebun ke mana? Ka tubuh sekarang. Oh, kontrak teh yang Umi mah teu meureun nya. Teu Umi mah. Oh, Umi. Ari teu da mah meureun kumaha Umi? Kamu meser itu. Sok kulah-kulah sok Kurang we nya. Awah nanaon kan kena dipeser. Mohon uyah kena dipeser. Mohon alhamdulillah meureun ayahnya. Iya. Mohon aya rezeki na wae mun Ah, nyari kamari makhluk geti. hidup mah ya sahabat. Nya, titi amun. Yang namanya juga makhluk hidup pasti adalah rezekinya. Mohon Umi sanes kirang sama itu tadi hoyong silaturahmi kanu sanesna. Umi punten nya saya teh canana abdi dongkap ka dieu teh sanes silaturahmi sareng abdi tadi. Mohon abdi sanes positif punten Umi nya. Punten nya teh canana. Manfaat. Umi nanya. Abdi sanes bade ngarendahkeun Umi sanes punten nya. Abdi belajar berbagai nya. Tampil kun hari abdi masih ikhlas mudah-mudahan nya manfaat tuh. Sila doakeun. Sila doakeun Umi nya. Didoakeun Umi sing sehat. Amin. Doakeun di abdi oge nya. Didoakeun di saha nami. Abdi jenengan galih abdi. Oh, doakeun sing sehat. Amin. Jadi abdi insyaallah ken kapayuna tiasa silaturahmi deui ka lansia-lansia nya sahabat ya. Ya, buat sahabat yang mau pelosok juga doain juga saya sahabat ya biar bisa silaturahmi lagi sama lansia-lansia yang lainnya. Oke sahabat, jadi ini coba sahabat ya. Mudah-mudahan bermanfaat dan mudah-mudahan juga buat sahabat yang pelosok bisa dijadikan motivasi ya. Oke sahabat, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.